Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memet. Jelema eta sih mah. Aing keur geurang-geurang hes. Malah niup priwit tinggal jelaingkeun pan. Salah aing naon, Met? Mang Didin, bibir offset. Oh, offset, Met. Oh, monyong bibirna. Eta sia. Sakieu bibir aing seksina. Pinapsiun bikang, Met, bibir aing mah. Seksi nege. Bibir segede pimpin kebok itu. Tipis, Met, bibir aing mah. Pinapsiun janda. Pinapsun gelap no ayam mang. Kade lah katem gelap halodok ya. Sembarangan sih mah. Itu lah. Mana si Benjo yo? Ayo orang latihan, geus kebal itu ngelatih yo. Si Benjona muriang kene met. Tah. Kamar yang mutus nong di mana? Aduh. Bagus orang latihan ngajak si Topel selitik pa yuk. Walah, berarti lah pek itu. Aing mau kami lu latihan heula met ayeuna mah. Mang Didin kena kartu kuning. Kena kartu kuning met. Karena absen latihan. Aneh amat. Kos nunduk latihan di timnas bas ya mah. Nggak usah, lu bohong. Bisa dikeluar kartu merah ya. Ulah met. Hong saya tuh. Nah, ayo singgeto latihana. Pan lamun mainna bola geus bagus mah. Nek dapakeun gue ka timnas. Timnas Indonesia met. Timnas Afrika. Kudu benar sih mah. Maedan. Sayo. Kalau bohong kok. Saya, ayo, itu lagi. Kartu merah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bek tip geura saralin sia ditu, si Mumu untuk naktir orang makan-makan jeung nonton bioskop ayeuna. Oh, tah. Hooh, nya Mu. Hooh, Bek. Asik. Emang saya matas menang hadiah undian di mana gitu? Kondok naktir kami segala. Aing mah menang arisan tip. Terus si Tika ngomong bae hang ditraktir aja yang dibayar penonton bioskop. Oh. Hooh lah, kudu ditraktir kami nya, Bek. Iyalah. Nah, saya subek hirupna yang ditraktir bae. Si agak sarua. Oh sih. Aju bener ieu untuk naktir jeung ngajak kami nonton segala. Ayo jadi tip. Asik. Bek, let's go bek salin heula. Siap. Bek, mau motornya? Oke. Aya motor mah. Cing lepoho eta beungeut direndem heula ku Rinso. Eta sia non baju kotor meureun beungeut aing. Parah bek kabogo sia mah. Geus kira ditu ge. Ayo bek. Ayo ge. Blok kabelnya. Oke, sayang. Ayo, Kang. Siapa pegah ya kakak bogo sih ngeledek nakos gitu. Aing meresep pugumu ngaledekan mah nama. Kakak bogo gitu he. Bodoh sih sarua sok ngaledekan si Latif bae. Aing mantolan toko sia. Bodoh, kajen lah resep pugumu. Hidup. Siapa pernah can nonton bioskop? Cantik, makanya aing ngaran jasa ge ye. Kumaha sih rasana nonton bioskop? Oh, bek aing penasaran jasa. Cigana bedanya jeung nonton layar tancap mah? Atuh beda lah. Mali gumung reungit meureun tip, nonton bioskop mah. Oh, nya jalan di lapangan. Lah. Berarti mulai tukang kulup kacang dong, bek. Teu nyaho sih, aya tukang kulup kacang mah. Sigana aya meureun lah. Piraku nonton teu bari nyemil, atuh teh enak lah. Oh, nya. Aya meureun lah, bek. Aduh, mantak kelar jasa, bek. Bari nonton, sabari meluk ayang bebek. Aduh, sabari ngemil kulup kacang. Aduh, mantak kelar hirup ya, bek. Meureun be, pokona mah geus teu kabayang. Iya, tuh. Aing. Met. Tuh, si Rintik yang si Tompel tuh. Oh, ayo. Aduh. Aya naon, Mek? Aya naon sia. Ayo latihan bola, geus kebal aing tong saria. Aduh, Met. Kunaon sia? Irbeuteung aing, Met. Bules ngising heula. Rintik, loba drama sia mah. Nyaho, geus ulah ngising bek, ada ngising mah sabelah sakali bae. Hook. Maedan. Met, aing ge moal bisa met aing nama, soalnya aing di kita ngalacai heula kumaing. Aduh, aing mah anggeus sia gabrek-geuleun. Sia Rintik, amun ngising, kadirinya urang latihan. Siap, pelatih. Saya ke sorot apelnya, mesen latihan latihan urang. Oke, siap latih. Bagus. Ya, sok ana buu. Met. Si Rintik dah bere kartu kuning. Salah orang naon, Mang. Main titah bere kartu kuning bae. Begitu cenah pinakeun bek. Ih. Oh, sih.
Bek, sekarang kartu kuning. Salah aing naon, Met? Bener cak Mang Didin. Begitu mah. Pindahkeun. Dak, bangga teh kuku mah gento. Siapa bek? Boga beungitna kosan ngaleleh jelema teh. Ah bener ya. Ih, kuneku. Terus. Jadi tuh orang ngisi ongkos ya. Oke, aing ngisi heula. Oh gitu. Met, aing ge nekal cai heula nya. Mau segala gitu loh. Begitu subek cina. Kosong lele jelema bae cek si Latif. Parah aja. Oh gitu. Kemana orang? Kemana? Lele jelema Met. Laki. Kumaha ieu urang? Si Memet ngajakan latihan deh. Lamun urang teu ngilu latihan, matak marah ya si Memet ka urang. Geus antepkeun lah Tip, si Memet ya daripada ayang bebeb urang nu marah lebih ripuh Tip. Mana geus nungguan deh yang bebebna. Oh, sinya. Heula. Utamakeun heula Tip masa depan. Dikang mah nomor 1. Pintar ka subek. Oh, sinya. Si Memet ieu lah. Geus antep bae lah si Memet kita ngelatih eyang Didin. Heula antepkeun. Oh, saya. Wah, Mang, tika di sebubu nganggur tuh. Oh, monyetan. Oh, Met. Kan monyetnya tadi baralik. Pepet sih kurang, suka berpaling ke orang. Boleh, Met. Resep ya aing. Ayo. Duh, mana geus kieu dak kita nu maha kuasa. Oh, Met, luar biasa. Sempurna gelisna. Dik naraon sih kadari dia? Ih, datang-datang dah ngegembel. Nggak gembel cenah. Nggak gombal, Tika nggak gombal. Oleh, tak. Receh kami mah. Lu ngegombalan kami. Nyawa itu lah. Ih, jelas amat sih. Kami datang ka dieu baik-baik kok. Da ka tujuan naon ge ka dieu? Atuh kami hayang ulin besok ke deung mah. Hayang ngobrol-ngobrol. Heup bae nya, Mang. Engkau temenang. Soalnya kami mah kadang dikit untuk mabur. Mabur ke mana sih, Tika? Dek ulin kami mah dek nonton bioskop. Oh, tah. Heeh, nyamuk. Iya dong. Kami lu ge, hitung-hitung kami mah ngawal saria be duaan. Nah, boleh, Met. Naon sih kami mah boga kabogo atuh nek jeung kabogo kami lah. Ya, kadang dikit si subek jeung si Latif ka dieu. Tadi manehna baralik heulan untuk nyokot motor. Wah, Met, budak tuh bener yuk. Saya mah Gitu doang, Mo. Balik deui be. Tejarelah jelema dua eta mah. Tapi si subek jeung si Latif kau bae nya di tadi. Nyaho ku arangnya geus awewe bae nya. Nyaho lalaki-lalaki ge kaburu kasorean deui. karamja ada eta siritik stompel geus ngobongan urang. Oh, Met. Ngomong nama serintik. Hayang ngising cenah. Laju si tompel ditudang haracai ku mana. Horengan, geus janjian jeung bikang nanduk ulin. Tuh, ngalunjak kita budak duaan geus teu hargana aing deui sebagai suhu di lembur ieu. Suhu, Met. Lain bang hujan sih ya? Tuing, kaki. Tuh budak tuh, bawa motor, Met. Padan lah kasep padan. Met, aya naon, Met? Met, aya naon, Met? Gunanya kena aya naon. Kan aing di itu paling ngomong kasar ya. Aing latihan heulan. Nyaho kumaha sih ya? Oh, ampura Met. Aing teu bisa ilu latihan heula, soalna aing dititah ngajemput dulur aing heula di stasiun karek balik gawe. Oh, gitu bek. Jus ya, pel. Aing ge sarua, Met. Moal ka bisa ilu latihan heula, Met. Emang udah kemana sih ya? Anu, Met, anu Naon tompel? Nyaho, aing ngomong lu bener sih, tompel. anu, Met, anu teh mayai. Iya Met, si Latif mah dititah ngajemput mana heula ka Posyandu. Subek. Posyandu. Heeh.
tadi mana mantes di imunisasi met, Ju hayang dijemput nyatip. Oh bener met, bener. Ah, terus kami percaya gitu ke Saria, ha? Padahal mah kami geus nyaho. Sia duaan ka mana? Metnya? Berani sih ya, bohongan ke kepala Alunjak, Met. suku. Kami mau tengah bohongan aja, beknya. Cius, man. Kami geus nyaho, sia nek kuring jedok bikang. Serius? Dua, udah kelihatan bioskop, ha? Banyak sih met. Atuh nyaho lah, orang si memujing si Tika nake ngomong ke kami metnya. Ngomong nandai sia. Jangan sedih kebohongan aing. Cang Met, cang Met. Aduh, budak Met, jalunya kita budak Met. Tik, mana sih ieu budak? Bae. Nyaho aing ge, geus kesel deui. Susulan coba yuk. Ayo ge. Tuk bener aing mah boga kabogoh. Jamal labu bae mana? Mu, jadi mah motor mamang nasi subek, ejeng dulur nasi latipnya. Oh, Tik. Tapi budakna ka mananya? Ulin pasti nage mu budak mah. Oh, gitunya. Apa latihan main bola meureun ya si Memet? Wah, bener mu. Bisa jadi. Aduh, terus kumaha? Berarti orang mau jadi ulina. Tuh bisa, kudu jadi. Saya geus janji ke aing untuk naktir aing, haju untuk ngajak aing nonton. Atuh kumaha budak lagi Surang bae lah duaan. Bawa ye motor mamang nasi subek. Cekanan mual bebeja heula urang. Mual, geus teu kudu bebeja lah. Sayo, bawa bae heula. Nakal hetika. Salon. Ka jelas salon saeutik mah. Ayo gaskeun. Ayo ge. Ayo geran. Kemana sia? Tadi yang nongguan di dia. Aku kesel deh kambing sautik. Ini kemana dah? Mana? Ya ngilui. Jangan semua. Ngilu beb. Latihan. Berangkat duaan bae. Bek, ieu motor dipinjem heula nya. Beb. Aing ngilu beb. Latihan. Aing ngilu beb. Lu tiada yang mendekin nonton yang mah. Cing. Bebeban banyak. Satu merah ya, satu merah. Latihan. Tab, anu mang didinta kartu merah beungeutna. Baca nyundul. Nonton bioskop mah cuma. Baca nyundul. Baca nyundul. Latihan. Memet. Doko. Teguan Met. Tahannya Tik. Jurus orang mancong ya. Memet, pas zaman nembak bola kada beget lagi sih. Kabur mah. Tenang lagi, gara-gara budak imang dua. Iya, beget aja. Jangan bola aja. Saya hendak nyusul ayang bebek aing. Nyusul ayang bebek aing. Bikin barang. Bolongkan mah supaya udah bisa Met, tahu Met. Aku berubah Met. Ayo sia. Gagal ben nonton bioskop dah.